A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya al-hayah manani Allah alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gulamu murtahanum bi aqiqatih. Al-hadis. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas sabirin. Rabbana hab lana minasy syakirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaya dilajengkeun kana cariosan anu patali sinereng riungan. Aduakeun heula khusus kang urang sadayana, mudah-mudahan wasilah hadir urang kana ieu majelis tiasa musafahah, tiasa muwajahah sing jadi kafarat kanggo dosa urang sadayana, tamah-tamah ilmu urang sadayana nyata hidayah tidak Allah Subhanahu wa taala sing tiasa laras ibadah ka Allah taala nu sok dingaranan taufik teh ya. Oke sing jadi wasilah dibarokahkeun meuli rezekina, disehatkeun jasmanina, disehatkeun ruhanina. Oke bila mana maut sadayana sing mautnya nak iman sinereng Islam nyata maut husnul khotimah, mautnya nak ridho Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke doa salajengna nyata khusus ka sahibul gernaka nyata wa amil sakeluarga, berikut putrana, berikut incuna. Oke mudah-mudahan ya doanya, mudah-mudahan ya keluarga sing dijantankeun keluarga anu sakinah mawadah warahmah sing tergolong nyaeta ulama usholihin, sing terkodong jadi jalmi-jalmi anu istiqomah nyaeta nyanak syariat junjunan urang sadayana, nepi kana thariqahna, nepi kana ma'rifatna kadat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumargi ku ningali kana situasi jeung kondisinya hampura tadi ge dina khutbahna rada dipenekan, doa oge dipenekannya. Dan lamun ningali kana ukuran kana sikonnya sim kuring moal panjang nu dibahas da intina mah meureun dina ieu ririungan teh kamari meureun wa amil terada kasiniran meureunnya. Kunaon rada kasiniranana, lamun budak teu sanggup ngamodalan pikeun ngahitanan, pikeun ngaakekahan, pikeun ngawalimahan meureun kawajiban teh pinah kanu jadi kolotna. Kanu kaakina bahasa urang nama meureunnya. Padahal emang bukti jeung nyata eta teh nya kalau teh. Soalna aya pangandika dina kitab Fathul Mu'in. Bila mana budak mincak kana kaparduan sapertikeun thalabul ilmi pikeun bakal manehanana, maka budak wajib kudu dipasantrenkeun. Jang dana pasantrena didinya mimitikeunna nyata ka budak, lamun budak bogeun harta. Wajibna budak ngaluarkeun duit sorangan padahal budak keneh. Ketika tebogaeun budak eta tiba kewajiban maraban budak masantren teh ka indung bapana.
lamun inung bapak teu bogeun modal keneh kaditu tiba nepi ka akikan ini nah mata kewajiban teh teu salahnya nyaeta kaparduan ieu nu dilaksanakeun ku aki teh nu kahiji cirinya kanu jadi incu kanu jadi anak anu kaduana nyumponan kaparduan mata gede ganjaranna teh nya aya 2 ganjaran lamun bahasa urang namanya. Tapi ya lamun digali secara dalil sok aya nu nanyakeun ka simkuring teh nya ari hukum ngaekahan budak termasuk fardu atawa sunnahnya. Lamun digali secara syariat nukil kana katerangan di dituna wa yusannu aqiqatuhu sunat jelema kudu ngaakekahan budakna ngaakekahan sunat tuh kumanana cek ulama syariat nya. Tapi lamun digali secara hakikat secara sarah hadis Kanjeng Rasul dina makna al-gulamu murtahanum bi aqiqatihi eta bisa ngaruh budak manfaat ke indung bapana ku jalan akekahna. Jadi ketika budak can diekahan otomatis ganjaran anu dilaksanakeun ku budak anu menang didikan ti mimiti indung bapana tuluy didikan ti guruna tuluy dilaksanakeun ku eta budak berarti can nepi meureun ka indung bapana teh lamun budakna can diekahan berarti masih kene bahasana intidor masana ditempokeun kene can nepi kene. Berarti lamun ngomongkeun bahasa can ditempon ketika urang boga budak can diekahan kurang dididik hade ganjaranna masih kene can nepi kene otomatis ngaakekahan budak hukumna wajib cek aturan hakikatnya cek aturan thariqah nya wajib boy bahasa urangna mah kudu ngaekahan budak. Mata teu salah kalau Imam Abu Hanifah cek Imam Abu Hanifah al-gulamu murtahanum bi aqiqatihi ketika budak teu diekahan ku indung bapana engke budak teh di akhirat urang omongkeun ayeuna mah alam mentas ulah waka ngomongkeun bonus di dunia jeung ganayaran di dunia anu ditibakeun ka indung bapana pelantara anakna nya. Ya di akhirat ketika kolot mentas tina jabatan sirat pan geus dibahas pernah simkuring ngebahas bahwa dina jabatan sirat teh aya 6 pos bahasa Arabna kontorohnya. Tina kontoroh kahiji jelema bakal ditanya tentang syahadatna bener ieu jeung hatena syahadatna. Dina kontoroh kadua bakal ditanya bener salatna. Dina kontoroh katilu bakal ditanya bener zakatna. Dina kontoroh kaopat bakal ditanya bener puasana puasa Ramadana. Dina kontoroh kalima bener ieu jalma mau ngahajina lamun nepi ka kawasa mau ngahajina. Dina kontoroh kagenep bakal ditanyakeun hak-hak anu mimiti kewajiban manehana ngurus keluargana, ngurus pamajikanana, ngurus anakna, ngurus tatanggana dan lain-lainna. Ieu bangsa adaminya. Mata simkuring pernah ngarumuk hiji kaolnya cek para ulama ya cek para ulama ieu nya. Tapi kaolna bakal nyata ieu nya. Engke we di akhirat buktina nya. Ketika hiji kolot arek mentas kana cukangan jabatan sirat pas ditanya syahadatna ge geus nyaleweng. Kunaon nyaleweng? Teu eceug syahadatna. Nu ngajagaan posna teh eta teh saha malaikat. Malaikat, Pak. Lain jelema ti golongan malaikat. Anjeun bener syahadatna dina artian ketika anjeun bener syahadat iman ka Allah jeung iman ka Rasulullah, anjeun yakin bahwa rizki eta digiringna ku Allah Ta'ala melalui pelantara makhluk. Yakin nepi kadinya? Yakin. Tapi kunaon anjeun ketika neangan rizki menang loba kene usaha tibatan menta ka Allah Ta'ala na. Eta geus orang jelema ditanya dirinya. Lamun anjeun ngayakinkeun rizki digiringna ku Allah Ta'ala kuduna anjeun ngalobakeun ibadah menta ka Allah Ta'ala tibatan usaha.
Tah, eta geus pertanyaan di urang geus salah nya ti mimitian ti sahadatna keneh. Iya, pertanyaan kahiji jelema geus orang didinya teu bisa ngajawab da rumah saha. Loba keneh di dunya tibatan ibadah, tibatan minta rezeki ka Allah taala. Sok salat ayeuna lamun panggancangna 5 menit, lamun dihitung-hitung berarti sapoe saputing teh 5 kali 5 ngan ala kadar 25 menit. Ari cicing di sawah, di kebon, di jam setengah genep, cengkat jam setengah 12, eureun ngopi heula. Lain balik sholat, gawe deui. Nepi ka jam setengah 2. Nepi ka jam setengah 2. Geus jam setengah 2 teh sholat gitu ge lain balik lain berjamaah di imah. Disaung sholatna. Nggak sholat di saung, dari gawe di balik ke maghrib. Ya Allah ya Rabbi, apakah eta bener jelema nu bener sahadatna ka Allah taala? Didinya we pertanyaan nu dititeh. Mata tisoledat eta bapak, jelema teh nya. Tina kantor kaiji geus tisoledat. Teu bisa aliwat kana kantor kadua nanyakeun sholat. Boboro sholat heula. Dina sahadatna geus salah. Mata dina hadis Qurtubi dijelaskan ulah waka ngomongkeun jelema Islam, jelema kafir mah karak arek ninca kana jabatan sirotna geus ti kecumplung ka handap. Kunaon? Karena teu aya sahadatna. Ieu kontoroh kahiji ieu. Kantor kahiji, kantor pos kahiji. Kecemplung ieu bapak ka handap. Pas ketika ieu bapak anak ti kecemplung ka handap, diukur ku para malaikat teh amal-amalna kabeh. Sanajan sahadatna goreng, tapi ieu teh loba tapak-tapak ibadahna. Salatna sanajan teu ecreuk tapak salatna, lengkahna teh awana tuh maqaddamu asarahum. Ku kaula agung cek Allah taala bakal nitah nulis kaula ka para malaikat nya teh kira malaikatibin. Malaikat anu aya di katuhuna, malaikat anu aya di kencaeuna titah nulis kabeh. Malahan setorna teh aya nu poe 2 kali isuk jeung maghrib, aya nu setorna teh setiap saminggu 2 kali Senin jeung Kemis, aya nu setorna teh setiap sabulan sekali, aya nu setorna teh setiap satahun sekali, kabeh saltor. Disetorkeun teh ieu amal ibadah nama goreng patut kabeh. Tulisanana. Ganyaranana. Boboro bener cek aturan thariqahna. Ieu bangsa syariatna tidak memenuhi rukun, tidak memenuhi syarat. Naudzubillahi min dzalik. Kumaha? Tapi ditingali ya asar ieu tapak-tapakna. Tapak ieu jelema telengkahna ka masjid. Nepi ka lecet bejana garung jalan ka masjid ku tapak ibadah manehanana, nepi ka limit ku tapak salatna. Ditingali meureun tapak puasana, tapak ripuh lapar jeung dahagana aya tapakan dina ibadahna. Tapi da bingung, ari ibadah teu jadi ganjaran mah boboro jadi barokah. Barokah mah kamari geus diomongkeun bonus. Tah ketika eta bapak kebacakan dina narakana teu asup kana tahapan naraka jang kafir jeung jang jalma-jalma munafik anu pidah jeung asfal. Aya naraka khusus jeung orang-orang mukmin. Kecemplung ka dinya asupna teh. Karena aya keneh saberat semut dina hatena nyata iman ka Allah taala. Pas kitu budakna mah jadi kiai, jadi jelema soleh, gaulna jeung kiai wae. Tadi khulatatus sholihin, nyaeta ieu mukhalatatus sholihin campur gaulna jeung jalma-jalma soleh wae. Ditanya dina kontoro kahiji lulus, nepi ka liwat kontoro kagenepna lulus. Pas begitu eta budak rek asup ka surga, tah lumpat kana kaul Imam Abu Hanifah tadi. Ketika budak rek asup ka surga, aya nu ngagorowan. Teringetan budak kita geus bungah we liwat umur pikiran batur banyak. Ku banding ku ripuh tadi poe kiamah,
di pelataran poe kiamat boboro mikiran batur. Mata pernah ditanya Sayyidatuna, pernah nanya ya Sayyidatuna Aisyah ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, apakah heueuh sakabeh jelema ketika dibangkit ke di yaumil ba'ats kabeh bakal tataranyang? Mohon cek Kanjeng Rasul, kabeh bakal tataranyang. Mikir Sayyidatuna Aisyah lain mesum lain bagoy mah kabeh tataranyang kabayang kadareuleu kabeh bobogaanana. Meureun rame dina kiamah teh aredan ya pikiran anu maresum ieu nya, pikiran anu maresum rame meureun euy kabeh tataranyang. Bari aya baju ti mana tuh pas begitu hudang tataranyang kabeh. Cek Kanjeng Rasul, hei Aisyah tong mawang dina poe kiamah mah tong boroning. Oh mikiran batur sorangan ge keur loba mikiran ningalian awak sorangan ya Allah ya Rabbi. Karena naon? Ayat terkecualian. Karena kecuali jelema anu pangkatna para nabi kabeh dibajuan. Jelema-jelema anu amalna geus mangrupakeun bajuna kabeh bakal dibere baju ku Allah taala. Amalna geus nepi kana thariqah jeung ma'rifatna. Ya kitu deui amal-amal jelema anu geus nepi ya amalna karena bener sedekahna tanpa mana wa ada ke Allah taala bakal dibajuan. Tong malang anjeun hai Aisyah, tak ieu jadi permasalahannya. Tah, tadi orang balikan deui. Ketika eta budak geus montas dina jambatan Sirat, nya. Geus montas ya dina jambatan Sirat. Heeh. Karungu teh banyak. Karungu lah dadareukeut ieu nya. Sakedak ngurung deui. Tak ieu dina jambatan Sirat, montas budak teh nya. Ketika geus montas ya Allah ya Rabbi, bijil hatib, suara tanpa jirim. Bijil hatib. Hei, budak, ngeunah-ngeunah anjeun init ka jero surga. Ninggalkeun jelema anu maraban ka anjeun. Anjeun bisa ngaji jadi jelema soleh teh ti saha parabna jeung ti mana? Permasalahanna di dinya. Ngaheuleuh ingat ka inung bapana ya Allah ya Rabbi heueuh. Kaula teh jadi jelema soleh. Bisa anak kaula boga tanaga jang ruku jang sujud jang ibadah ka Allah taala teh eta teh beuteung teh dieusian ku saha? Dieusian ku inung bapa. Liuk deui kana neraka jahanam. Liuk deui eta budak kana neraka jahanam. Kumaha ketika eta ngaliuk? Ya Allah geuningan itu inung bapa kaula teh. Kaula ayeuna mah moal hayang kudu asup surga. Lamun teu asup jeung inung bapa kaula anu maraban beuteung kaula nu ngeusian kana hate kaula ku ilmu agama. Kumaha geus kitu? Cek Allah taala teh ahli surga mah haram kudu asup kana neraka. Ngan ahli neraka mah bisa asup kana surga asalkan aya iman keneh saberat semut oge nya. Dijahit we ngilu we eta nya. Eta kisah lain kisah bobohongan eta. Kisah nyata ya tanya. Mata kesalah kalau Imam Abu Hanifah al-gulamu murtahanum bi aqiqatihi. Di mana eta mimitina? Nya eta ketika kolotna atawa akina kaluhurna jeung dulu-dulu nyumponan kana kaparduan. Naon? Nya eta ngadidik secara rohani ngaakekahan budakna. Mata kuayahna ieu nya. Lamun ngomongkeun akekah sunat sok asa disapelekeun. Lamun hayang manfaat budak di dunyana, komo di akhiratna wayahna ieu budak kudu diekahan heula. Ekahan heula. Katak sim kuring mah ngarasa teu tenang. Ketika budak arek borojol geus kapikiran, ieu wayahna ieu budak tuh samemeh liwat 7 poe kudu aya jang ekahna. Ya asal tegenaheun ya urang asal boga tuntutan. Jadi itu gambaran cek syariat mah sunat padahal ieu selaku wajib ieu teh ngaruhna naon? Lamun di dunia kana otak budak. Naon ngaruhna ngekahan budak jeung otaknya? Mata kalau mau nanya namong bud moal nyamuk. Nu dipeucit domah nu pinter anak, sok ngaruh moal cek logikanya. Ieu cek logika heula nya. Ngaruh teu? Gamarkeun ku logika ayeuna urang meuli doma duit menang maksakeun teh
menang maksakeun teh menang maksakeun usaha ripuhan dibelikan kana doma na dipojit nu pinterna budak pinterna ya teh pinter agama lain karena pinter HP mah budak 2 tahun ayeuna ge geus barisaeun ya pinter agama kok bisa ngaruh gitu ternyata lamun digali secara ilmu ibarat cek Imam Al-Malibari ketika doma dipojit maka tadi ngomongkeun aya aturanana kumaha carana doma palakiahna supaya ulah bau ketika dipojit sabenerna mah ari mojit mah kabeh ge bisa mojit mah bisa kabeh oge da Mang Tatang ge bisaeun entah Mang Tatang atau budak 5 tahun ge bisaeun mojit mah sok kita pamojitkeun dipojit ngan pada sapat tunggul meureun beheungna namun hayam teh makhlukna leutiknya haram eta teh nepi ka sapat beheung teh mojitna ngan ari dagingna mah halal asal nu mojitna orang Islam asal memenuhi syarat mojit nyaeta nyapatkeun kana muri liang ari muri teh liang asupna ka daharan nepi kana lambung asal nyapatkeun kana wajaen nyaeta urat 2 anu rupana serang anu asup kana paru-paru sapat eta geus memenuhi syarat mojit mah kumaha lamun liwat teh nepi ka buntung lamun dihaja-haja haram hukumanana lamun 2 kali kaangkatkeun heula teu kunaon aya kamurahan ngan lamun ngangkatkeun dihaja-haja haram kudu dipuncit deui haram dagingna eta mah asli kunaon karena mencit doma nu geus nepi kana tingkat sakarat nu diharamkeun teh puncit ku urang teh nya angkatkeun heula puncit deui paehna ku puncitan kadua sapertikeun eta suraharana ketika urang mencit hayamna can paeh dipuncit diasupkeun kana Cipanas kojorna ku Cipanas ya haram itu mah ya hayam sok ayahnya ku bani goba teuing puncit lung kana Cipanas puncit lung kana Cipanas usum hajat ya kudu hati-hati ya banyak ya jadi haram badarna ku Cipanas tak ieu teh nu ketika mencit hayam urang diangkatkeun ngahajat tuluy dipuncit deui mencit hayawan nu geus nepi kana batas sakarat ieu jadi bangke kumanana beda jeung dipuncit nepi ka sapat atuh dipuncit nepi ka sapat mah haram mencitna lamun ngahaja-haja tapi halal dagingna ieu nya nepi ka sapat lamun mencit nepi ka sapat karena naon karena geus memenuhi kana syarat sah mencit anu kira-kira dihalal daging anu kahiji kudu mencitna kudu orang Islam atawa kafir ngan kafir ahli kitab Yahudi Nasrani anu bener-bener nyekel karena kitab Taurat jeung Injil anu kaduana kudu dikeureup anu 2 tadi nyata wajaen jeung muri bismillah mah sunat hukumanana eta sunat ngomongkeun bismillah teh ngan ketika mencitna ieu jelema lain make ngaran Allah Taala sanajan orang Islam jadi haram deui pepuncitanana karena musyrik berarti nu mencitna Islamna kena kumpul KTP sok sarua jeung pepuncitan orang kafir ieu nya ieu mencit sim kuringat abdi mencit jang maraban juri Gunung Gede jang maraban juri Palabuhan jang maraban jurig muara dan lain-lain iya jelema musyrik ya maraban jurig percayana ka jurig deui pan tadi ge geus digamarkeun kumaha gamaran syahadat anu areleng ketika rezeki digiring ke Allah Taala make pelantara makhluk percaya keneh ka pelantarana atawa percaya keneh kanu ngagiringna tak eta gamaran musyrik teh. Ya Allah ya Rabbi balik deui kana bahasan tadinya urang teh matelakeun kana nyaeta akikah teh nyata sistem mencina sapertikeun gitu ketika geus bener jeung aturanana kunaon hubunganana bagusna budak nepi kana derajat solehna tileutik keneh ngarti kana agama karena geus aya tamrin
cek sa Imam Al-Maribari ketika doma dipencit wayahna doma nu dipake ekah budak tulangna ulah dikadekan kudu dipotong setiap ugel-ugelanana. Ya kalau sa Imam Al-Maribari sunat hukumanana kunaon make ulah dibelah tulangna karena eta ngaruh tulangna doma ketika dipotong karena regas tulangna budak. Naon ngaruhna? Secara logika eta doma ieu budak. Coba sok gamarkeun ku logika nyambungna naon? Make kabel ge henteu. Tapi lamun make wifi mah nyambung eta. Make wifi, make bluetooth nyambung. Ya Allah ya Rabbi, tapi ku logika mah make kabel anu otak lemot teh kudu make kabel wae. Teu nyaho wifi, teu nyaho bluetooth, kudu make kabel we naon teh tanggal atuh. Coba lamun make wifi mah kabelna teu katingali, tapi kumaha nyambungna? Ieu cacakan tulangna geus nyambung. Kumaha ieu nepi ka bagus anu ngurusna doma? Matak disunatkeun cek para ulama nu mencitna dina akekah teh nu alus nama orang anu ngaakekahan. Sunat ya hukumanana ya. Kunaon make alusna kitu? Nu kahiji dina ngurusanana, nu kadua dina ikhlasna. Matak diibaratkeun ieu dina ngurusannya jeung ikhlasna ngurusan ieu diibaratkeun ketika nyolatan mayit. Kunaon imam jang nyolatan mayit menang dikudukeun ti golongan keluargana, teu dikudukeun pangkat alimna, al-faqihna, pinter ilmu fikihna. Kudu ti golongan keluargana nu jadi imam nyolatan mayit. Ieu sunat hukumanana. Nya alus nama kudu make gelar al-faqih. Nya keluarga mayit nya al-faqih ngarti kana ilmu fikih. Ngerti ilmu fikih teh nyaho rukun, nyaho syarat, nyaho pembatalan, nyaho pengharaman, al-faqih we disebutna dina ngurusan mayit. Ieu ge sarua dina ngurusan ekah, dina ngurusan kurban, ieu disunatkeun kudu jelema anu ngekahanana jeung nu ngurbankeunana. Sunat hukumanana. Kunaon make kitu? Ketika doma alus diurusan. Eta alusna ngurusan doma teh geuningan aya sinyal karena alusna budak. Anu kahiji lamun alus ngurusanana pan nyaho urang teh geuningan doma teh kudu dipecahkeun setiap ugel-ugelanana. Ugel-ugelan doma aya sabaraha hiji bae man. Nah, urusan doma di baheula teu nyahoan ugel-ugel domanya. Ternyata ya man, piraku. Cek urang mah ugel-ugelan doma mah aya 400-an. Kunaon make 400-nya? Oh, perkiraan. Kurang make nyokot perkiraan. Ugel-ugelan nu aya di manusia, di urang anu normal aya salasuna wasituna, aya salasumiatin wasituna mipsolan, aya 360 ugel-ugelan di manusia, di urang 360 ugel-ugelan. Dina setiap 360 ugel-ugelan tulangna teh aya 360. Tangkel lamun ngakekahan ngurusan daging akekah itu kubah eman. Tulang mah aya sabaraha hiji nya ieu ugel-ugelan doma ieu. Kurang make diperkirakeun leuwih ti 360 ugel-ugelan doma pan aya buntutan doma mah. Nah heueuh nya. Sok itu ugel-ugelan buntutna. Bah eman, sorry. Bejana jelema teh urang ngitung ugel-ugelan buntut. Rupan buntut teh betak bisa luar leor kitu teh loba ugel-ugelanana. Kos curug urang aya 2 ugel-ugelan 3 meureun betak bisa kikituan teh ugel-ugelanna loba. Mata diperkirakeun ugel-ugelan doma
Merenang itu na butut nage kun dicokotan ugel-ugelanana da bejana butut nepi ka jelek-jelek. Tokoh di belum sabuntutna ditamul nya baheman kitu nih. Gitu buntut nama. Ngan wayahna ieu sunahna sapertikeun kitu ya ngurusan ugel-ugelan. Matak sim kuring sok imot karena hadis Kanjeng Rasul diwajibkeun, dihukumna wajib. Bagi setiap orang Islam anu iman ke Allah Ta'ala dina sapoe sapeting kudu nyieun kahadean ibadah ke Allah Ta'ala musok dingaranan ma'ruf 360 kahadean baheman dihitung teu baheman kahadean wajib hukumanana dina kitab Al-Ilaj bil Asar diterangkeun cek hadis Kanjeng Rasul man fa'ala dalika faqad atako minanar sawe jelema anu migawe kahadean dina setiap sapoena nepi kana 360 kahadean mangka eta si jelema bakal diperdekakeun jauh tina sieun neraka asup surga teh meureun disebutna nya 360 kahadean mimiti Kanjeng Rasul ngajudulkeun eta karena dina setiap hiji jelema teh ngabogaan 360 tulang. Satu langna diperdekakeun tina neraka. Satu langna setiap buku deui diperdekakeun tina neraka. Mah eman kitu mi gawe kahadean. Matak aya cek keterangan Kanjeng Rasul ge hasibu qoblaan tuhasabu. Hitung heula kahadean sorangan sapoe sapeuting. Samemeh engke dihisab di yaumul jaza. Hitung heula sapoe diajar matematika. Hitung nepi ka 360. Coba hitung timimiti hudang molor nu kahadean teh geus eueuh libat kana lumpat ka cai bari deui sareana teh kaburangan deui geus eueuh baboro jadi ganyaran we jadi dosa titahna hudang sare baheman maca doa heula matak sunah Kanjeng Rasul oge lamun hudang sare ulah nangtung lumpat kacai diuk heula ya dina sistem kedokteran diterangkeun ketika jelema hudang dina sare ulah ujug-ujug nangtung ujug-ujug leumpang da lieur matak aya bahasa lelemutan can kumpul padahal eta teh lain lelemutan can kumpul cek ilmu tip ketika jelema sare teh meureun malumah arek nangkara disebutna istilqah atau arek nyagikir nyata muttoji ketika hudang langsung nangtung darah aliran darah asal ngocorna kitu lempeng ka handap dipake nangtung sok bayangkeun aliran darah tiraku teleng-lengan tina sirah turunnya beret ka handap sok ieu lain lemutan can kumpul ieu teh aliran darah teh normal anu ti mana anu tina jantung asup kana sirah kana otak tina otak dialirkeun kana sakabeh tulang teh ieu teh normal lamun disakalikeun sapertikeun kitu matak sunah Kanjeng Rasul kumaha hudang sare nang diuk heula maca doa naon doa hudang sare teh geuningan baheman alhamdulillahilladzi ahyana nepi ka paroho lain poho sabenerna tara dibaca eta mah tawar hiji kahadean geus dileungitkeun ieu nya tah hiji kahadeanna mimiti ketika hudang sare teh diuk heula hiji kahadean tah diuk heula ieu sunah Kanjeng Rasul urang tapaul nurut buat ka Kanjeng Rasul hiji kahadean anu kaduana maca doa teh alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur atuh teu bisa mah alhamdulillah heula we alhamdulillah abdi tos molor heeh geus sarua eta teh alhamdulillah kene tuluy geus beres kadinya kakarak leumpang nuju ka cai lain pikeun ki ihungkul niatan dina hate supaya loba kahadean niatan abdi teh ka cai teh rek ngadon lain rek ngadon ki hungkul rek ngadon wudu
karena lamun kacaina ni diniatan ngadon ki hungkul teh jadi ganyaran bae man. Seperti nu hudang sare geungan dijer-jegan langsung lumpat kacai ki ih molor deui we. Teh jadi ganyaran eta hudangna. Tapi ketika jelema nganiatan dina hate, abdi mare kacai teh rek ngayak salat tahajud rek wudu heula. Lengkahna hiji kahadean. Lengkahna hiji kahadean. Tuluy nepi ka mata kacai teh kudu jauh. Emeh loba kahadeanna. Emeh loba kahadeanna. Matak dina hadis Kanjeng Rasul dina sahabat Kanjeng Rasul laporan ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah kaula teh imah teh pangjauhna ti masjid teh. Hayang pinah imah teh deukeut ka masjid. Kumaha pendapat salira ya Rasulullah. Cek Kanjeng Rasul ulah pinah ka deukeut masjid. Dan nu geus kieu da deukeut masjid, masok galelo. Geus puguh oge eta masjid, tapi salatna di imah wae. Ulah cek Kanjeng Rasul. Eta lain bahasa Kanjeng Rasul bahasa urang. Rata-rata nu deukeut teuing ka masjid, masok jadi kulir ka masjidna. Da rumah sagigireun teh kewe ngadagoan komat. Geus kadenge komat kagok euy can kacai can mani. Nya bahnya kitu teh, Bang. Oh nya dogen Mang Bubut karasaeun Mang Bubutnya. Cenah tadi ge ngisahkeun cicing di Cibandung da emang gigireun masjid di mana teh? Dina hade ka Bojogeun teh gigireun masjid deui di mana teh? Karasaeun. Cek Kanjeng Rasul ulah pinah. Imah dekat ke masjid. Eta lain ka anjeun ti kajauhan. Anjeun can nepi ge ka masjid geus loba kahadean anjeun. Cek Kanjeng Rasul. Oh nya kitu ya Rasulullah heuh. Poekna jadi ganyaran. Lengkahna jauhna jadi ganyaran. Renghatna hahimuhna jadi ganyaran dihitung kahadean. Ya Allah ya Rabbi. Ngeus imah anjeun mah jauh we ti masjid. Mata kurusin jauh imah teh ti masjid. Puguh meureun teu ngilu berjamaah beda jauh imahna. Ari jauh mah, ari deukeut mah pi omongan teu ngiluanana. Tak ieu nya permasalahan teh. Ngomongkeun ieu mah kahadean, ngomongkeun kahadean. Ai sugan teh keun kahadean teh salat teh hungkul mangeduk 360 henteu. Iya, kahadean nepi ka wuduna, nepi ka salatna, nepi ka lengkah ka masjidna, ieu geus dihitung kahadean. Berikut ngajauhan maksiat ta Allah Ta'ala ge rupana kahadean. Marak sim kuring masuk era kunaon sim kuring menang betah cicing di imah. Menang jarang gitu ulin nepi ka jalan-jalan seperti ka kampung, terus ka dieu ka tongo, matak betah kene ka Cilutung kunaon. Betah kena kapila. Betah kena pila aya omongkeun di tongo mah. Soalna geunah dipake sare. Lamun keur hese sare di ieu mah penyakit naon teh hese sare teh ngaranna teh isomenia. Cek bahasa kedokteran namanya. Lamun di ieu mah hese sare da sok hareudang wae deh. Ini ka Cilutung pas nepi. Nya geus liwat tanyakan teh capek. Nya leuleus. Langsung karena bantal langsung sare cek gur hari tadi karena sare mah iya karena naon karena sim kuring nyesuaikeun kal Imam Ba'lawi dina aturan tirakah atau tarekat bahasa Arabna tarkul ma'asi wajibun ala dawa ieu ninggal maksiat jelema wajib salawasna. Ketika jelema teu ngalengkahkeun sukuna kana tempat nu bakal pimaksiateun panonna heula we omongkeun aya namanya sim kuring teh ngalengkah di Lebak ini katongoh sakampung ge da selajame meureunnya nepi ka dieu pas nepi ka dieu teh aya loba awewe teh teu marake tiung ningali sim kuring teh eta teh dosa tuh. Ya Allah ya Rabbi. Tanu dijaga teh eta cicing di mah teh sim kuring boga ganyaran
ngalaksanakeun salat fardu anu ditarima eta salat ku Allah Subhanahu wa taala nu bakal jadi barokah. Gedenya banyaranana. Tapi ketika ini nepi ka ningali aya budak awewe umurna teh keur sedang-sedang teh ya. Umurna sedang teh meureun bahasa urang mah lain cumenol meureunnya. Kakarak apal meureunnya. Bahwa teu make tiung teh gedaheun meureun. Lah teu apa kakarak apalna. Can apal bahwa make tiung teh leuwih geunah tibatan teu make tiung. Katingali ya Allah ya Rabbi. Komo nepi ka katingali beheungna. Nepi ka diileng-ileng bandos dosa badag. Wala taqrabu zina. Ulah sok ngadeuketan anjeun kana zina. Eta zina mata teu diileng-ileng. Nepi ka balik ka imah ka bayang-bayang. Nepi ka peuting ka impi-impi. Edan nepi ka isukan teh. Teu sare-sare hayang nehan. Coba sok eta. Eta gara-gara maksiat ti mimiti leutik ku jinah paningali ka dituna ya Allah ya Rabbi. Nepi ka kana sare ngaruhna. Mata geunah kene cicing di imah. Ta eta nu jadi lengkah teh sabenar namanya. Lamun jelema hayang nyieun 360 kahadean gambaran sim kuring ieu nya anu kapanggih dalilna jeung coretna dina kitab Irsyadul Ibad. Diwajibkeun jeung umat-umat Kangjeng Rasul wayahna kudu maca sholawat sapoe sabeting meunang 360 bae man. Wajib hukumanana. Istighfar wajib jeung umat Kangjeng Rasul minimal kudu meunang 100. Piraku teu kuat. Eta teh jang hati-hati. Karena ketika 360 ugel-ugelan urang migawe amal ibadah geus nepi, tapi maksiatna leuwih ti eta. Panon, leungeun, suku, biwir, matak teu hayang gelobati ngomong teh sok ngomongkeun batur. Kadituna teh gibah teh disebutna teh. Kadang mah ngacapluk ngomong teh, ka mana meni. Nu ngadengekeun di kuceurina sarua dosa gibah deui wae. Allahu Rabbi 360 kahadean anu dipigawe ti isuk nepi ka magrib dosana leuwih ti eta. Sok bayangkeun dosana leuwih ti eta kunaon make ngomongkeun leuwih. Lamun dihitung-hitung migawe sunat jeung migawe haram gedean mana? Lamun di imang-imang urang ngitungkeun disarupakeun diimangkeun dicek ulama usul fikihnya ngimangna antara haram adalah jeung fardu. Lamun jalma migawe hiji pangharaman mangka imangna teh jeung migawe hiji kafarduan 0. Sarua jeung hiji dikurangi hiji sama dengan 0. Lamun cek aturan logika ya logikanya, tapi cek aturan fikih syariat mah teu kitu. Dosa teh aya nu dosa gede, isyrok billah. Aya dosana dosa leutik. Amal ibadah ge kitu, aya nu gede ganjaranna, aya nu leutik ganjaranna, anu fardu oge di tahap-tahap eta teh. Ngan lamun cek aturan logika sapertikeun kitu. Migawe hiji haram jeung migawe hiji fardu, hiji dikurangi hiji sama dengan 0. Tayonya urang lamun migawe fardu sapoe sapoting 5 kali salat fardu, tapi migawe maksiatna leuwih ti 5 kali. Sok bayangkeun sanajan urang migawe sunat pasunatan Kanjeng Rasul ti mimiti hudang sare diuk heula tuluy maca doa heula lengkah ulah waka ujug-ujug nginum makruh eta hukumanana. Hudang molor langsung nginumnya jeung dahdir na diuyuk eta. Heuh. Makruh katanya. Hudang molor cekat aya kopi yuk kana kopi. Oh kana udun. Makruh katanya. Komo nepi ka nyatu mah hudang molor. Dahdir nepi ka rametek ya Allah ya Rabbi. Makruh eta. Sunatna kumaha? Si jalma ulah nepi ka dahar heula.
ulah nepi ka nginum heula sahinggakeun kudu migawe heula wudu sunah Kanjeng Rasul. Kudu wudu heula. Gidi wudu. Geus wudu mah jalma merdeka. Arek dahar, arek nginum, arek ngopi, tok jung kumaha manehna we. Kurang make kitu. Karena ketika hiji pagawean sanajan perkara mubah tapi dipigawena mawa suci make wudu. Tah eta pagawean mubah teh bisa jadi ganjaran maeman. Sanajan pagawean mubah. Komo lamun pagawean ibadah seperti ngaji Quran. Ganjaranana nu teu boga wudu mah hiji, anu maca Quran anu bari make wudu mah dua, anu ganjaran maca Quran nya boga wudunya jeung hatena mah bisa opat. Bertilap-tilap nate ieu ganjaran anu dipatokna nya. Kahadean. Tak aya urang hitung heula nya. Kahadean urang. Ketika 360 sunah Kanjeng Rasul dipake, tapi pangharaman tekor. Kamu tak percaya sok tanya ke Kamang Riannya. Cicing di harapan warung, liwat nggak motor, ngeng. Ayah budak batur. Oh, atau ini lah omongkeun. Tapi segaraul zaman kiwari mana ini. Tingali, ih, eta teu make tiung keeraeun gitu. Padahal hayang urang teh ningali nu kitu teh. Oh, dan boga nafsu jeung syahwat. Hayang yang gitu teh kan asa teu mikir pisan pat ieu teh lingkungan pasantren euy. Omongkeun deui ka tatangga eta si anu. Geus dosa gibah deui geus dua. Nu kahiji dosa neuleuh, anu kadua dosa diomongkeun ka batur. Dua ka dosa teh nya. Dosa badak eta, lain dosa leutik lain. Dosa badak. Nu geus katilu kalina geus diomongkeun ka batur. Disamporkeun deui. Ya Allah ya Rabbi, sia teh arek merek kituan teh kitu. Tanya bener masalah namanya. Matak badan dosa adalah karena dosa badan hukum eta teh dosa pahamnya. Ieu 360 kahadean. Matak badan kana kal. Dina kitab Irsyad wayahna jelema kudu maca 300 sholawat cek dina kitab Irsyad mah ngan cek sim kuring kurang 300 mah wajib 360 sholawat sampai saeutik. Tingali dina kisah Muhammad Al-Fatih. Urang balik kana kisah. Apa Muhammad Al-Fatih? Dina kitab, dina kitabnya. Kitab nama emang aya kitab-kitab atarihnya. Ieu dina baheula sim kuring keur sakola diajar ilmu tarikh. Nyaritakeun ti mimiti kisah Kanjeng Rasul ti jahiliyah, tuluy zaman Kanjeng Rasul, tuluy zaman Khulafaur Rasyidin, tuluy zaman Bani Umayyah, runtuhna di Andalusia, tuluy dikisahkeun zaman Bani Abbasiyah. Geus Bani Abbasiyah can maju kene ta lumpat kana Bani Utsmaniyah. Nyaeta sok dingaranan Turki Utsmani di negara Turki. Turunan kidul. Di belah mana Turki teh? Pokoknya mah di Timur Tengah itu Turkinya. Tak ieu Turki anu dikisahkeun rajana ti mimiti anu pang mawa-mawana ka urang nyaeta aya ana muludan aya rajaban nyaeta Salahuddin Al-Ayyubi tati dimiti zaman ya Turki Utsmani. Tuluy tidinya sanggeus eta bijil Muhammad Al-Fatih. Apa teh bae mah? Ngagodegnya di zaman Turki Utsmani. Ayeuna pan di Turki teh meureun Erdogan ge. Apa teh Erdogan bae mah? Teu wawuheun deui wae, omong TV gablek jeung antena, tapi teu nyaho ke Erdogan aja. Kumaha caritana ieu nya? Nya ningali naon atuh dina TV teh. Oh, pae nya TV-nya, halus kene pae. Daripada ningali nu para logo abah nepi ka kaberangan subuhnya. Pak ieu zaman Turki Utsmani aya raja nu ngaranna Muhammad Al-Fatih.
pas hiji waktu ieu Muhammad Al-Fatih poho maca sholawat ka Kanjeng Rasul. Kalakuan Muhammad Al-Fatih jadi raja anak ieu di Turki Baeman unggal penting dawa sholawat. Eureun maca sholawat ka Kanjeng Rasul unggal penting. 1.000, 100.000, 1.000, 100.000. Heeh. Pan urang mah ngitung duit gitu teh nya 1.000, 100.000 teh. Ieu maca sholawat. Hiji waktu poho teu maca sholawat ka Kanjeng Rasul, nepi ka aya Kanjeng Rasul langsung sumping ka jelema anu pangkatna soleh, matak didatangan ku Kanjeng Rasul. Oke. Eta jelema teh kabeneran balangsa. Namun ayeuna mah Bah Eman we lah ngomongkeun. Heuh Bah Eman. Presidenna Jokowi modernnya. Cek Kanjeng Rasul teh ka Bah Eman, hei. Sulaiman. Oh bener Sulaiman. Punten we nya. Anjeun kudu datang ka kakasih kaula. Anjeun kudu datang ka kakasih kaula. Bek tagih hutang kanu ngaranna kakasih kaula nyaeta Muhammad Al-Fatih. Cek Bah Eman teh titah nagih hutang ka Jokowi edan meureun. Sama meh nepi ge kan itu kuat ku penjagaan ge di teungeulan urang kabeh. Heeh. Bingung. Pan eta teh raja. Eta teh kakasih kaula cek Kanjeng Rasul. Nu ngaranna Muhammad Al-Fatih. Ini kada titah Kanjeng Rasul atuh. Leuwih utama tibatan dititah ku presiden. Wah, derajat presiden mah cetek kene. Kanjeng Rasul ieu dititahna langsung. Gidik. Pas nepi ka gerbang anu dijagaan ku penjaga. Kaula aya perlu ka raja. Naon perlu anjeun arek nagih hutang. Sia teh meunang teu mikir. Jelema kucel kieu mah nya boga hutang ka nanti raja boga hutang ka jelema kucel pantaran kieu. Sia teh jelema balangsa. Pokona mah bejakeun ka raja. Kaula rek nagih hutang ka raja. Cok penjagaan teh edan ari teh tepikeun kukur ieu jelema bari kucal-kucal ge tarokeun ieu jelema teh kumaraan acan kucal jelema ge leuhung teu campur hideung mah teh karena kucal hunggul dibejakeun ku penjagaan teh ka Muhammad Al-Fatih laporan ka ditu hei raja aya datang semah itu teh jelemana kucal ngan teh hideung-hideung teuing rupana mah arek nagih hutang cenah ka salira. Goran ka dieu. Hei asupkeun. Kunaon Muhammad Al-Fatih make bageur ka setiap masyarakatna anu ketika butuh kamanehana sok tina asup langsung ka kerajaanana. Karena pagawean Muhammad Al-Fatih jeung penasehatna unggal peuting sok datang ka imah jompo aya nini mere sumbangan nu mangul beas teh manehanana Bah Eman kapangul we penasehatna ngawal di tukang bodyguard raja mangul beas matak teu dicurigai panyaten keur raja teu warauheun ieu sumbangan ti raja song ka setiap jompo tinggal lihat ieu kalakuan Muhammad Al-Fatih ketika keur kaluman keur kaluman naon ngaranna teh keur gabut meureun ieu geus pagawean ieu pagawean kerajaan ya gabut kaluman ek ulin ka jompo ulina ka jompo Bah Eman matak teu salah cek Kanjeng Rasul dicarioskeun bahwa hayang deukeut ka kaula mah anjeun kudu ngadeuketan jalma-jalma fakir ketika anjeun loba deukeut jeung jalma fakir dina artian anjeun teh geus deukeut ka kaula cek Kanjeng Rasul eta dipigawe ku Muhammad Al-Fatih. Kena asupkeun eta nu gaweranna Mang Sulaiman teh nya. Ampura we eta apa ngaranna teh saha teh ngaranna nyebut ngaranna nya. Pokona mah dibejakeun ge masyarakat anu pangbalangsak-balangsakna. Anu keur butuhun duit loba pangabutuhna loba kajuwetna loba hutangna. Datang ka Kanjeng eta nyata ka Muhammad Al-Fatih teh. Eta penasehatna nepi ka pulodok
sia teh jelema kitu patut manyang nyangkeun duit ka raja cek hatena teu wani daya raja didinya. Cek Muhammad Al-Fatih naon pangabutuhan anjeun. Hei Sulaiman. Hampura we bahemannya. Udah tadi dia ngaranna Sulaiman. Ini genaheun nyantokeunana. Cek Muhammad Al-Fatih salira teh he raja boga hutang. Boga hutang. Hutang naon? Cek Muhammad Al-Fatih. Cek eta Sulaiman kaula teh ngimpi papenak sareng Kangjeng Rasul. Ngakepek langsung Sulaiman. Grebek ya Muhammad Al-Fatih. Naon cari-cariosana naon? Bejakeun he Sulaiman kakak kasih kaula bahwa anjeun teh boga hutang. Bejakeun. Cokot laci golosor. Sakantong sakeresek duit dinar song. Naon dieu teh? Bejakeun kakak kasih kaula bahwa anjeun teh boga hutang cokot di sakantong duit. Nuhun apa? Eta penasehatna beuki bolodok. Moal edan beak ieu. Duitna Muhammad Al-Fatih ieu. Naon bieu teh cariosan Kanjeng Rasul teh bejakeun kakasih ka kaula anu jenenganna Muhammad Al-Fatih boga hutang ka kaula cokot di sakantong. Eta katilu kali cek penasihatna. Geus raja eureun. Beak kata anjeun dikitu-kitu. Hei, penasihat kalau ulah ilu biung saja. Entang boroning sakabeh duit kaula. Kerajaan kaula lamun dipenta ku eta jelema, dipenta kerajaan kaula nyata Turki sanegara Turki ku kaula dibikeun. Cek Muhammad Al-Fatih. Penasihatna ngaheuleuh nya hutang naon? Hutang naon eta teh sia teh Sulaiman? Cek penasihatna teh. Hutang naon? Padahal murid Muhammad Al-Fatih mah geus karasaeun, geus ngarasakeun bahwa penting kamari teh poho deui ka syariat teu maca sholawat bae mah. Tah ari kawali Allah taala mah. Geus ngarasa heuh kaula boga hutang, sholawat kaula penting kamari teu kapigawe. Matak song-song matak kerajaan arek dibikeun. Cek eta Sulaiman, Mang Sulaiman teh bahwa raja anjeun teh nu ngaranna Muhammad Al-Fatih teh poe kamari teh pohon itu maca sholawat euy kasarean. Sibuk teuing ngurusan pamarentah. Sibuk teuing ngurusan kanagaraan. Nepi ka capek, nepi ka kasarean. Ya Allah ya Rabbi. Tah kitu. Nepi ka dawam sholawat teh 360 teh baheman. Anu dikudukeun teh wajib eta hukumanana. Dalilna ti dinya. Saedakeun jelema hayang nepi ka Allah taala teh kudu make thariqah. Diterangkeun dina kitab Tafrihul Khatir. Anna thariqah al-musila ilallahi ta'ala sayani tariqun nubuwati wa tariqul wilayati. Bahwa jalan gede mundi urang mah jalan tol anu bisa nepikeun eta jalan hate urang ka Allah taala aya dua jalan, dua thariqah. Anu kahijina thariqah nubuwah nyaeta jalan para nabi jeung para sahabat nepi na hatena ka Allah taala ku jalan para nabi. Tujang jalma-jalma cara urang ayeuna ieu adalah thariqul wilayah, make jalan wali nepi na hate ka Allah taala teh. Ai jalan wali di mana mimitina? Nyaeta ti Sayyidina Ali jeung Sayyidatuna Fatimah, tuluy ngagaduhan putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain, tuluy ngagaduhan deui putra nepi ka bijil wali kutub anu 12, tuluy nepi ka Gausul Adom, nepi kana ka ulama-ulama thariqah. Tuluy bapai nepi ka hanap, nepi we hatena kana Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak mustahil jelema nepi ka Allah taala tanpa papanggih jeung Kanjeng Rasul. Asa kuca jauheun. Ujug-ujug nepi we ka ditu. Teu bisa kitu bae mah. Eta ku aneh jelema. Aing mah teu kudu ngiluan salat berjamaah. Nu penting mah hate we berthariqah. Edan ieu jelema.
boborok itu wis ngarasa papangi euy jeung nabi euy lamun kira-kira manehanana geus papangi jeung nabi geus make jalan tariko nepi ka urang teh geus wawuh ka guru urang disebutna guru mursyid cek ulama tariko mah guruna guru mursyid geus kira-kira ta guru mursyid teh bogeun guru deui bogeun guru di nepi ka Gusul Ado Tuan si Abdul Qadir Al-Jailani tuluy nepi ka Imam 12 tuluy nepi ka Sayyidina Hasan Sayyidina Husain tuluy nepi ka Sayyidina Ali tuluy nepi ka Kanjeng Rasul tuluy ku Kanjeng Rasul ditepikeun hatena ka Allah Subhanahu wa taala. Emang mah gampang gitu hayang nepi ka sapatikeun gitu teh elmuna aya oge da nepina mah belum tentu kos jelema boga taraje meureunnya boga ku bae bogana teu wani naekanana aya nu kitunya kos jelema boga tangkal kalapa geuningan anjir bingung ieu lawan eueuh ti taheun da mah ngadahar kalapa sanajan boga tangkalna oge berjuang di kalapana teh diajulan teu nepi udah canggung kalapana padahal urang boga tangkalna boga buahna tapi itu bisa naik karena tah diajar tariko hayang nepi kana hakikat sanajan urang boga ilmu tariko belum tentu nepi kana buahna tariko nyata makrifat teh anu sok dengaran hakikat ya Allah ya Rabbi cacakan boga tangkalna boga buahna kumaha jelema anu teu barogan arep nepi ka Allah taala heueuh cacakan anu bogaeun ta etanya nu sok dengaran hidayah jeung taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nya anu dibahas dieu ku sim kuring timiti kewajiban urang sadayana maca sholawat ka Kanjeng Rasul 330 sing tiasa nyumpulana amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu ari istighfar kunaon make kudu 100 minimalna. Ieu jadi nu kadua pembahasanana nya. Ieu sesuai jeung hadis Kanjeng Rasul bahwa kaula mah pangsa eutik estigna sok maca istighfar ka Allah taala teh jang manfaat umat-umat kaula supaya dihampura dosana lain jang kaula cik Kanjeng Rasul adalah 100 atau 80 baheman mata cokot kalau sorena 100 balik ya minimal orang kudu maca istighfar ka Allah taala wajib eta teh sok dipigawe eta baheman hah lu satu lebih Masya Allah yang nepi ka leuwih gananya ayana tara maca pisan ulang heulung baru wajib eta teh hukumanana aya begitu Bang Eman leuheung kena ngomongkeun leuwih masukan tamating era mudah-mudahan orang sing bisa nepi ka dinya sing nepi hate ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi doa nyata khusus kasebulkeun nakanya mudah-mudahan cek sim kuring tadi ieu migawe kana kaparduan ieu nya sing ngajadikeun ieu murang kalina termasuk murang kali anu soleh sing tiasa nyapatan ka indung bapana nyapatan ke keluargana nyapaatan ke masyarakat mangke nyata sahabatna jeung babaturanna amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu dalam cekap intal kalam wa ilahunna wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.